Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten, wilujeng sumping. Tepangkeun nami Abi dari Darmawan. Abi bade macakeun warta ngeunaan open recruitment atawa pembukaan pendaftaran kanggo anggota MPK Semanja. Open recruitment atawa pembukaan pendaftaran kanggo anggota MPK Semanja ayeuna dilaksanakeun di sasi September. Pendaftaran kanggo anggota MPK nyaeta anggota MPK 28 MPK. EPK nyaeta Majelis Permusyawaratan Kelas, nyaeta pendaftaran yang kudu diseleksi dibagi jadi 2 poe. Wawancara jeung pos-posan kanggo warga Semanja anu bade daftar tiasa ti kaping 5 dugi ka kaping 10 sasi September. Kanggo sasi ayeuna anu bade ditarima anggota nyaeta 28 jalmi. Sarang pendaftaranna mung tiasa kanggo kelas 10 sabab EPK masa jabatanna 2 tahun. Saatos katarima janten anggota MPK engke bakal aya LDKS nyaeta latihan dasar kepemimpinan siswa anu dilaksanakeun 2 poe. Masa jabatan MPK nyaeta 2 tahun. Satahun jadi anggota, satahun deui jadi pengurus. Sakitu wae warta anu tiasa ku Abi sampaikeun. Wilujeng patepang deui dina warta nu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.